Sampurasun. Rempis. Punten kalebet. Ya cindetan we. Assalam heula di mana-mana oge. Pieu masalah. Moal mawa virus ieu aki-aki 7 mulut gitu. Mangga akang mangga. Ya. Rokok-rokok ya kieu. Tinggal kan? Di baheula ge kuring mangerangga we. Oh iya loh. Tongso gaya da teh geus sagala disekeng eta teh. Gaya. Iya. Tante. Tah itu udah ngora kene tante. Biasana mama. Bapak yang balik deui. Harara yang teh. Dari nu kacida mamanutos lihe. Lehe naon akang? Eta papa marah cakaduh. Nya cekuring ge kadung malin ayeuna baheula. Baheula teh ayeuna kadung teh. Ayeuna pisan jeung baheula. Dah. Gede. Hayang badodog geutang. Waduh. Kejemna mah ti baheula aya kana bae. Cicing lain muhrim. Alah. Main Awak kesagieu moh moeuna molek dinya nyeri deui ku akang moal. Cium-cium. Waduh. Sok geura akang kumaha? Geura wakca, geura balaka deui. kieu. Ieu duit lain ieu. Ari papa sumpah mama. Sumpah naon sayang? Melancar tingkir deui. Eta mah geus alat babasan paribasa eta mah. Sok sok sok. Aya kana Abah Wahidin araraya kene. Cekuring ge moal sakali moal. Moal ek sacenel ek dua cenel, tilu cenel. Geura neangan we pelet ka ditu sok. Mun kuring beradi pelet kadinya ku akang. Alah, anu aneh. Nya jelas urang dia bos travel aya, bos sapi aya, bos badak aya. Sok rek kumaha kuring mah moal ti baheula teh. Awak datang ke sagede tatal ayeuna geus sagede kieu. Moal kuring mah. Segala dipepetak. Abah Wahidin aya molohong we abah ka dieu sakedap. Dangukeun geura, dangukeun bakal. Hari abdi moal kan moal arek balik deui moal akang. Piraku. Sok horeangkeun horeang ku baheula teh. Malah Sangsara makan sapa panjangna ieu baheula. sangsara ku baheula. Abah Wahidin Pak Hajat Ibu Hajat Araraya Tau. abdi moal kan Moal daya. abdi masuk dinye nyeri dinya nyeri ku akang teh. Sombong sekali. Patah abdi moal kan Mama. rek gancang mah ku akan diruju deui. Wah,
Pahajat aya, pahajat. Pahajat aya. Kunaon we yang kieu daga bang ada harujak merenya. Iya sacager deui. Ai oke eta lamun mama terjadi balikan deui. Ye akang tong sok loba ting alesan ari anggere adat tibal etah duit abong tah. Kudu ngarumasakeun geus koplok. Nenden duit paribasa ditunda dinu mobil. Datang ka imam pase. Ya, oh erek kumaha geus kitu. Ampun. Duit hareupeun etah duit tah. Sok. Paribasa ditelepon teh nyambung bae. Erek kumaha eta teh? Pak Hajat aya. Pak Hajat aya. Moal akang kuring. Sok. Iya. Gara nyaur deui akang. Ari balik ke mama. Bareto teh zaman dahulu. Dangukeun saksina bolu tah bolu sagede gelung Bade kersa saya. abdi sumpah papa moal are balik deui sok horeangkan tah kitu baheula teh kuring teh disiksa bae sangsara mah akan pajat aya sapa panjangna ibu hajatna aya ari abdi moal engkeun ngalanggara papatah koplok kolok sieun berakaan ieu saha ieu bapak kadi sakedak tidak izin pajang tak ibuna bade majang kalau saya balik lagi sama abah teu izin kolot abdi teh tiba heula ge komo nu awewe cerewet teu ek sacerewet buat eta bapak bade cindut Jangan sombong. survei akang ngabuktikeun abdi jadinya nyeri bete ku abang Bapak Hajat Ari akan nyaho eta mama punya sayang Kang sayang cing Akang sayang 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 tak kieu sayang jadi kieu teh susu kuring nempel ke akang yos susu cari tanah keur ngarujuk ibu geuning ibu bapana nuhunnya sayang Gaya kali deui. kudu bae dipaksa jalma ieu mah Bapak Hajat mangga pilih bade eta ipah Papa jumpa mama. Papa, mama saya. panganten aya Karasa pahit ngeunah. si sayangku yang terkutuk beratnya ya namanya baheula dinya nyeri kuring nih hampangnya ya nama beratnya kangnya ya
Aduh cacakan teh di nanaha aduh komo lamun kitu akang mah. Tah kitu akang abdi teh kersa ku akang teh, tapi abdi teh gaduh pamundut akang. Hoyong naon saya. Kahiji tah ieu teh nu rentul kieu teh lain epot budak akang tah ieu nu pangkolotna. Eta nu pangcikalna eta. Sami sunatan. Kahiji pamajikan akang nu ayeuna teh. Nu mana teh? Nanya. Nu ayeuna. Aduh kumaha. Wadalkeun. Ulah gitu saya. Kadua ulah cucian nu dikaabdikeun teh duit nya. Katilu alim dinya nyeri akang gitu. Anu marere ipekahan duanya. Kamari mah cenah cerai teh 1 juta cenah. Ari balikan deui 1,5 juta cenah. Ti Bapak Ahmad. Dah Bos Ahmad erek mere ipekah meureun. Nah, kieu dangkeun ya Kang ieu. Ya. Ulah Bandung ari kitu sote abdi mah ukur ngawarah kakak teh abdi pasrah akang pami akang rek mikir geblag wadok ayurang papah sayang ayeuna kene jam ieu menit ieu detik ieu poe ieu yuk urang